Para mitra anu mulia ti dinten ka ti dinten ka dinten ti waktos ka waktos nyarelek ti karaos ayeuna nincak bagian ka 18 deui carios nyambung juluna Rusia Curug Cikidang. Mang Jaya ngahaturkeun nuhun ka wargi-wargi Mang Jaya ulah kirang-kirangnya ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Dina mang dongengkeun ye dongeng kirang nyugemakeun hapunten anu kasuhun. Mangga para mitra, ayeuna teh nincak bagian ke-18. Sabada Mang Jaya namatkeun bagian ke-17. Sadinten 2 kali upload para mitra. Hatur nuhun, hatur nuhun. Kawargi-wargi nu paros noe subscribe sareng locengna hatur nuhun. Oge nu parantos ieu noe like-na hatur nuhun, mangga hatur nuhun sakali deui. Nu sering komentar ge hatur nuhun, komentar naon bae oge. Insyaallah katampi para mitra aya manfaatna ka Mang Jaya official. Hatur nuhun, hatur nuhun. Pon kitu deui para mitra sadaya, atuh salajengna nu sering ngabagikeun ge hatur nuhun mangga. Dongeng judulna Rusia Curug Cikidang, karangan Kiliksa urang lajengkeun deui di karaosnya para mitra. Ayeuna nincak bagian ke-18. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Rusia Curug Cikidang. Para wargi anu mulia ieu acara etang-etang hiburan pangbeberahmana. Mangga wilujeng ngabandungan dongeng nu judulna Rusia Curug Cikidang dina bagian ke-18. Plong harita hate Bah Jilun ngemplong para mitra. Lantaran geus lunas hutang geus bisa ngedalkeun maksud anu dikukut ti baheula mula. Geus bebas tina bang baluh hate nu kacida beratna. Tuluy ngareret ka Nyi Mojang nunggu jawaban nu pasti, bisi Nyi Mojang henteu narima. Janten kituna tos dipasrahkeun ku pun bapa mah nya. Kumaha upami abdi henteu suka? Da bade dipaksa wae kitu, ceuk Nyi Mojang malik nanya. Ti dituna mah tahan harga meureunna da hatena mah bunga. Ipu ku atuh Nyai. Geus asak sagala rupana ieu mah moal aya nu bisa ngaharangan deui. Sabab geus paheut janji pasini pasang subaya. Geus diemarkeun ka balaria. Pokona mah sarerea sanggup jeung satuju. Jadi wayahna Nyai kudu nurut kana kahayang kolot. Sabab Nyai teh geus ngahesekeun ka kolot. Tah dina hal ieu kaasup Abah nu geus dihesekeun. Da geus 2 poe ngider neangan Nyai teh ayeuna kaparengan tepung sarta kabawa ka lembur. Tah kumargi kitu memeh tepi ka lembur Abah teh hayang meunang jawaban nu pasti ti Nyai. Na kersa mun ditika ku Abah, ieu mah urang blak-blakan we sabab geus moal bisa ditawar deui. Nu meunangkeun sae mara teh Abah. Mangga abdi mah moal nolak, nuhun wae kersa mah mileuleungkeun ka abdi. Nubatan sakieu asa sing leres-leres we ulah saulineun. Nama kitu leres Nyai. Atuh moal daek totoros neangan ge itu leres-leres mah. Abah mah dibela ancul pagawean atuh. Beak duit jeung tanaga pikeun ngabelaan Nyai. Da ayeuna geus kapimilik piraku. Ari rek dilalaworakeun onaman mah. Sing percaya ka Abah, ceuk Bah Jilun estu ngayakinkeun pisan. Nyarita bari pepeta ameh dianel meureun. Nuhun katampi kateda pisan piwelas ti Abah. Abdi mah moal kumawantun baha. Bingah we nu aya komo datos ngarepotkeun ka Abah anu sakitu suhudna milarian abdi, ceuk Nyi Mojang tegas. Puguh Bah Jilun beuki bungah liang irung beuki rebeh ngagedean bakat ku ato. Syukur pisan kitu mah. Urang teh moal lila deui ge bakal jadi panganten sabab lamun geus sarua puruna moal dilila-lila. Ku Abah rek langsung we dilamar. Pageto tuluy dikawin, tong sieun dah sabab Abah mah sagala loba. Meureun ku Nyai ge geus kasaksi kumaha kaboga Abah di lembur.
asa nama moal aya nu mapakan atuh. Hayang naon munyai geus jadi pamajikan abah mah moal burung di telunan kitu tah. Cek Bah Jilun aksi. Manehna hayang nemongkeun ka nyaah ka calon pamajikan. Hayang nemongkeun yen dirina mampuh pikeun nyumponan ka hayang pamajikan. Abdi mah moal loba pamenta abah asal abah nyaah we ka abdi. Lamun abah sulaya tina janji atawa ngaleos tina kecap nu bieu, abdi moal cicingeun tangtu bakal menta tanggung jawab ti abah. Sabab abdi mah teu hayang imah nu alus, teu hayang perhiasan nu marakbak, teu hayang pakaian nu loba jeung alus, teu butuh ku hartabana nu kena ku ruksak, asal sarua we kanu sarupa kacumponan. Cek Nyi Mojang beuki pujieun. Naon ka hayang nyai teh? Abah kedah nyaah ka abdi ulah lancalinci luncat mulang. Sabab rumah tangga moal bener lamun lalaki teu tanggung jawab. Lamun abah bener-bener mika nyaah ka abdi ge bakal satia jeung satuhu ka salira abah salilana. Hayang geuna kadengena tong salempang nyai. Abah mana jan geus 3 kali kawin oge teu awet. Lain hartina teu nyaah ka pamajikan da kabeh ku abah jadi pika nyaah. Nganti luanana paronok umur. Taina moal sugan sabab nyai manggora kene. Mun abah paeh ti heula, hartabana moal ka mana ragragna, iwati ka diri nyai. Tah kitu. Nuhun atuh abah. Nyi Mojang muntangan beuki pageuh. Bah Jilun meuni peureum beuntak leumpang beuki kendor. Da hayang lila pageye-geye leumpang jeung nu geulis. Poekna peuting teu matak jadi halangan, hawa tiis teu matak jadi karisi. Perbawa hate nu bungah jeung bagja. Angin leutik ngahiliwir ngoyag gendang daunan sisi jalan. Atuh kadengena pating korosak matak waas. Siga nu milu bungah ka Bah Jilun nu keur meunang bagja. Jalan nu diliwatan jauh tapi bubuhan kudu keur senang hate. Bet teu karasa geus tipi ka sisi lemur. Tidinya geus katempo pating kelemengna suhunan imah. Malah lampu cempor pating carela ka cidati iseunana. Tidinya teh kawan tugas tengah peuting, sora jangkrik meuni reang. Lamun dibawa ka imah mah, aing teh moal tumanina sosonoan. Kumaha lamun dibawa heula ka imah aing, moal dibawa ka imahna. Nya mending kitu geuna. Sinawano pisan jeung aing moal dianterkeun ka indungna. Rek ngobrol lah nepi ka ngarasa naon teh lah, sugema kitu tah. Ceuk hate Bah Jilun. Bari ngageneng Nyi Mojang hatena mikir hayang kalayan apik. Hayang wareg ngobrol samemeh mikeun ka indungna. Nyai, kah bade aya pikir saeunaon abah? Kumargi tos wengi teuing nya bilih ngaganggu ka tuang Rama nu nuju ka lulem. Kumaha pemi urang nyimpang heula ka imah abah. Keun bae enjing ka emak mah, da moal naon-naon kumaha kersa jawah henteu. Bah Jilun ngolo ka Nyi Mojang. Sangkandaekeun dibawa ka imahna. Abdi mah ngiringan we moal kumawantu nampi. Jawabna estu ngayakinkeun puguh Bah Jilun atoheun da kitu kahayangna. Nuhun atuh nyai. Yuk ka dieu jalana da tos caket. Mangga ngiringan. Terus duanana mengkol ka katuhu. Beras ka jalan gede mengkol deui ka kenca tidinya mah mipir imah batur. Kadenge estu sepi pisan taya nu batuk-batuk acan ari Bah Jilun ngupat dina hate. Aduh, geuning li, nyuk nyinining teh ari geus beunang ku aing mah. Munyaho kieu mah ti bareto we dilamar ku aing, malah urang matak pasya we jeung si Sading. Eta meureun ah. Era kene hari parawan mah karasa ku aing basa baheula keur bujangan. Keun sia, moal kusaha deui ayeuna mah. Sabab aing nu meunangkeun saembara, moal aya nu wani ngarebut. Kitu galecokna dina hate Bah Jilun. Manehna asa reueus geus hasil mikat hate nu geulis. Tur tah hiji parawan anu ditunggu-tunggu ti lembut. Nu sok dilongokan ti bubudak minang barang bere ka mangkurip teh lain naon-naon. Tina awahing kunyaah jeung miharep ka nyinining, ayeuna geus kacangking kalayan gampang, puguh lain dikieuna ngarasa bungahna. Serog ka hiji buruan nu lega eta teh palataran imah Bah Jilun, nu taya bandingna. Da batur mah teu bogaeun anu kitu, malah imahna ge panggedena. Alus jeung loba tutuwuhan di pipir imah estu matak barta. Ayu terus ka jero we nyai ulah asa-asa di dieu mah. Angap di imah pribadi.
sabab mengkege moal keur saha tangtu jadi milik Nyai nu bakal jadi ratu di dieu. Mangga Abah, kolotrak Bah Jilun mukakeun panto. Tuluy duanana arunggah cekes berai Bah Jilun ngahurungkeun kayu api tuluy nyeungeut lampu gantung. Atuh caang meni ngemprai sedengkeun tatangana mah geus jarempek. Nyi Mojang ngajanteng keneh di tengah imah najan aya kursi ge teu wani diuk. Karanyang nu pinuh kuda hareun di jingjing keneh atuh Bah Jilun teh karunyaeun pok nyarita. Inaha jiga nu nyemah sok cali kainya geulis. Di mana we sakapalaina bebas di dieu mah. Da lain di sasaha pek sing raos-raos reureuh. Ai heula keur nginum. Da abah teh teu boga lanjang ieu teh. Nyi Mojang teu nemalan gawena rarat-reret nempoan kaayaan di dinya. Tuluy nuna karanyang dahareun dina kursi. Gek diuk dina kursi nu hiji deui. Tapi teu cacarita kalah colohok kulang-huleng. Sedengkeun Bah Jilun teu loba catur leos ka dapur rek naheur cai. Para mitra kaum dangu, Bah Jilun kapaksa masak sorangan. Popolah di dapur rek nyuguhan Nyi Mojang lantaran tangtu lapar datas lumampah nu sakitu jauhna. Jeung deui manehna ngarasa lapar hayang nginum cipanas jeung hayang dahar. Kulantaran geus biasa atuh teu hese nu popolah teh. Tekung silila geus rengse Bah Jilun asup deui ka tengah imah. Bari ngajingjing teko. Parami harita teh para mitra. Nu dieusi cai teh panas tuluy mawa goreng sangu 2 alas mentung. Ngobrol mah engke Nyai, sok ayeuna mah urang tuang heula. Sabab ku abah ge karasa lapar ye. Atuh komo Nyai geus lila teu balik ka imah. Pasti lapar jeung lungse. Cek Bah Jilun bari gek diuk dina kursi. Tuluy nyodorkeun alas keur Nyi Mojang. Abdi mah teu lapar Bah, mangga we sing raos. Ahar. Pirakeun teu lapar. Apaan geus lila teu aya mulang Nyai teh tangtu we teu manggih dahar. Atawa sok jajan wae nya. Nya teu nanaon ari kitu mah tapi sing karunya ka abah ye. Nu kerah-keri popola. Wayahna tarimakeun. Ngara abah ponyo ari aya batur mah. Mangga atuh hatur nuhun. Nyi Mojang eleh deet najan teu hayang ge kapaksa nurut. Kop kana piring nu pinuh ku goreng sangu tuluy ngamimitian dahar bari jeung teu pati hayang. Tah. Bener kitu. Syukur Nyai. Sok sing kenging. Cek Bah Jilun bari ngosom bungaheun pisan. Tapi hatena ngarasa heran lantaran Nyi Mojang teh beteu katempo lungse. Malah terang-terangan nyebutkeun teu hayang dahar. Padahal nurutkeun perhitungan Bah Jilun Nyi Mojang teh. Siga nyinin nu jiga nyinining teh kudu lungse atawa lapareun. Da puguh geus 2 poe 2 peuting teu aya balik ka imah kolotna. Tapi Bah Jilun teu panjang pikiran da ceuk itunganana tangtu nyinining teh loba anu ngajadanan da kumanehna ge dijajanan sakitu lobana. Sabot dalahar taya nu ngomong nu kadenge iwati sorat ceplakna Bah Jilun. Sakapeung diselang ku nginum kawas nu kabuhulan maklum geus kolot. Jeung deui daharna semurusuh da lapar teh. Ari pikiran inget bae ka nyinining nya puguh we hatena rada tagibur. Da ngalamun kanu bakal karandapan, bakal kitu bakal kieu rek kitu rek kieu jeung sajabana. Sanggeus rengse dahar parabot diberesan ku Nyi Mojang. Ayeuna mah rada wanter, kawas geus biasa atuh Bah Jilun bungaheun. Tuluy udud bari ngararasakeun nikmatna boga bebene geulis. Akhirna di duanana dariuk kalayan tenang. Pahareup-hareup kawas geus loma pisan. Nyai, ayeuna abah rek nanya. Nya hayang iraha nikah teh. Hayang nanggap naon hiburanana pok saurkeun atuh di dieu mengpeung salse. Ku abah rek di Bandungan. Cek Bah Jilun ngamimitian deui nyarita. Ari nu dicaritakeun teu jauh tina urusan kawin. Abdi mah istri sajang ngiringan we kana kapalai abah. Nanging langkung enggal bakal langkung sae abdi mah bingah nu aya. Atuh kanggo hiburanna mah abdi mah teu aya kahayang mangga we nyangakeun ka abah. Datang tos parantos kagungan rancana ku anjeun abah teh. Jawab Nyi Mojang dari pisan. Manehna teu aya kahayang para mitra. Bet matak heran pikeun Bah Jilun. Sabab ceuk taksiran Bah Jilun mah Nyi Mojang teh bakal loba kahayangna. Tapi ari ngadenge kitu mah hatena beuki bunga.
Nya gatu hari kitu mah. Abah bunga sarta narima kana kahadean hate Nyai. Keun urang atur ku Abah, urang badamikeun deui jeung Mang Kurip. Datang tuh geus baroga rencana sorangan. Ain majung geura reureuh, sing tenang. Kamar ngan kari milih, kabehanana aya 4. Kabeh lengkep jeung tempat sarena moal aya kakurangan. Ceuk Bah Jilun bari melong ka Nyi Mojang. Maksudna manita sare bisi capeun, tapi Nyi Mojang teu nurut anger we cicing didinya. Abi mah ali monok sorangan sieun. Nah make sieun da moal aya naon-naon di dieu mah. Keun ku Abah ditungguan atawa teu naon-naon atuh sare ge. Ngarah laluasa ngobrol lah teu sare ge nya. Da Abah ge teu hayang sare teh eueuh pitunuheun. Jawab Bah Jilun ngabohong. Dasanya namah manehna teh tunduh pisan. Komotas dahar panon beki cepel tapi lebar ku kasempatan hade sangkan bisa ngobrol lila jeung bebene. Abdi tunuh mung alim sorangan. Nyi Mojang ngeletan atuh Bah Jilun meninga geter hatena jajantung ratu. Oh, hayang kumaha atuh piraku kudu sare bareng jeung Abah mah. Aban urang teh can resmi, Abah mah hayang milampanut. Atuh hayang milampanut teu uni teh. Sabab hayang nyaan ngabungakeun kanu jadi pamajikan. Kalayan mawa kasalamatan dunya rawuh akhirat. Moal ngalakukeun nu tasalayu jeung papagon hiru. Komo dah hidup mah anak Mang Kurip. Nu dipisobat ku Abah. Ayeuna bakal jadi mitoha. Abah teh teu hayang ngajaheutkeun kana hadena. Ulah kitu Nyai asing eling kana Purwadaksina. Panyai teh pinter ngaji. Cek Bah Jilun daria pisan. Daknya para mitra ari kalakuan nama hade Bah Jilun teh. Kubatur salembur pada ngahargaan ngan kitu we sok resep ulin jeung anu ngora sarta ngongoraeun pedah duda meureun sedangkeun Nyi Mojang teu riuk-riuk malah kalah beuki ogoan pok ngomong. Abdi ge sami sapamadegan sareng Abah. Nanging dina hal ieu mah sanes ngajak teu uni abdi ge hoyong monok teh henteu tebi sareng Abah sawios misah ranjang ge asal sakamar. Keung pokona mah. Oh gitu. Nya hayu atuh ari kitu mah. Ngan kamarna laleutik wungkul ranjang rata-rata ngan hiji. Tapi teu kudu salempang kieu we nya. Nyai di luhur dina kasur Abah dihanap dina palupuh. Atawa rek mangku kursi we nu panjang ka kamar. Teu kedah yeuh. Bah kalebet. Gatuh. Akhirna Bah Jilun eleh deet. Terus asup ka kamar ti heula maksudna marek beberes tapi teu dinyana. Nyi Mojang nuturkeun jiga numbung pajauh saterusna Bah Jilun ngampar samak dina palupuh ari Nyi Mojang sinasare dina kasur. Harita para mitra Bah Jilun tuluy nyarita. Sok gerak kulem Nyai geus peuting ieu teh. Keun Abah mah di dieu we dihanap Nyai di luhurnya. Mangga kalacat Nyi Mojang ungah kana ranjang. Tuluy ngagoler bari memener simut kitu deui Bah Jilun. Manehna ngagoledag dina samak teu wani ngaganggu ka Nyi Mojang. Dahayang bener-bener mikanya mung nyieun dosa nu dihaja. Reup duanana pareureum mimiti mah rek hese rek sarare. Tapi lila-lila Bah Jilun kerek meuni nyegrek. Kawan tutas lumampah ti isuk atuh meuni ngaguher sarena. Teu lila kadenge sora hayam jago raong kongkorongok peuting geus nincak kana janari leutik. Hawa beuki tiris Nyi Mojang guling gasahan. Sare teu daek tibra malah mah gulang-guling bae. Akhirna mah jung cengkat terus melong ka Bah Jilun. Nu keur kerek katayep Nyi Mojang ngadeuketan tungtungna dug ngedeng-ngedeng gigireun Bah Jilun kawas nu keung sare sorangan. Di wetan fajar geus hibar hayam jago beuki reang nu kongkorongo. Malah jalma-jalma geus loba nu nyaring. Najan kamaritas carapek teangan Nyi Nining. Keukeuh loba nu tanginas hudangna tungtungna brai beurang pisan. Panon poe mimiti meletek di beulah wetan. Kaganengan ku sora hayam Bah Jilun ngalilir. Barang malik keduk ngadupak anu ngagoler gigireunana. Korejat Bah Jilun hudang barang breh Abah meuni calangap bakat ku kaget. Lantaran aya nu hawuk-hawuk ngaringku. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Kunyuk ieu teh. Ceuk Bah Jilun bari tuluy unur-unuran murupan tok kamar. Tapi keun teu kanyahoan Nyi Mojang nu geus robah wujud teh ngorejat hudang. Cenah bari ngerengkenek. Leumpang cara jalma buntutna digusur. Da panjang meninga gebay panon runut rinat irung runyah renyoh ka Bah Jilun.
Puguh we para mitra, Bah Jilun menipias sepakat kurewas, sieun jeung heran pagalo ngajadi hiji. Suku karasa leuleus rek ngalengkah asa gejed. Kunyuk. Karena naon sia di dieu ha? Ari sia nyuk kali dumandog. Mantong ngajadog di mah aing deuleu. Cek Bah Jilun bari ngaleper. Panon buncelik bulu punuk pating sariak panas tiris. Ari monyet gede kalah heuai nemongkeun sihung. Tuluy ungah kana sisiranjang buntut nangamai. Diuk cumagug sakumaha umumna kunyu. Beki keung Bah Jilun teh para mitra. Manehna heran nempo monyet di kamar. Sedang nyimojang nujiga nyinining nyao ka mana. Cila kayunya bet aya monyet di dieu ha? Ka mana ari nyinining? Sanu dibawa ku aing atuh manusia atawa kunyuknya. Waduh, cila kayu. Bah Jilun ngadeg-deg bari unur-unuran. Beungeut pias jiga mayit ari monyet molohok jiga nu nganaha-naha ka Bah Jilun. Ngan ayeuna mah teu bisaeun ngomong ngan ukurunya renyo. Lila-lila Bah Jilun aya tanaga pikiran budeud rek kabur ti dinya. Lantaran sieun nempo monyet anu sakitu gedena da jiga manahna. Lamun angtung teh jangkungna saluhureun tuur Bah Jilun. Kolotrak berai Bah Jilun mukakeun pantok kamar. Jeleng luncat ka tengah imah cedak nengar korsi. Atuh meninga juralit korsi teh borolo gelas jeung piring dina meja marurag. Monyet luncat mudag ka Bah Jilun bari disada kokoekan ngageroan Bah Jilun. Jiga mung ditinggalkeun tereleng mudag bari teu waleh disada, puguh we Bah Jilun gugu. Kunyuk. Ningka sia monyet. Kunaon sia mudag aing ha? Hayu ningka sia bisi dikadek sia aing. Bah Jilun tutunyuk bari mundur. Ngadeuketan panto tapi memeh tepi kana tulak. Monyet geus tepi manten rek luncat kana punduk Bah Jilun hayang milu meureunnan. Pelecat Bah Jilun luncat ngajauhan tereleng diudag ku monyet. Bari disada beuki tarik tungtungna Bah Jilun diudag-udag ku monyet. Lulumpatan di jero imah. Perengbeng ka dapur jeleng ka guah pelecat ka tengah imah. Sup ka kamar kajeleng ngaluncatan ranjang. Kaayaan jadi ribut Bah Jilun tetep diudag-udag ku monyet. Ari monyet nah teu jempe gawena kokoekan bari nyengir leungeun anu rangwas jiga rek ngarang. Bah Jilun taak para mitra. Kop kana koper seng. Anu numpang kana pago pedawar para mitra dibalangkeun. Kana monyet teh tapi cereng monyet luncat kana meja kumrang koper ningang kana tihang. Wesina amuradu cileng monyet luncat ka Bah Jilun. Pelecat Bah Jilun luncat ka pojok. Terus diudag-udag ku monyet tungtungna Bah Jilun soak. Mangkaning rek muka panto teu kaburu bae. Da puguh diudag-udag bae ku monyet. Akhirna gero menta tulung. Harita sora Bah Jilun tarik tulung-tulungan. Tapi diturutan ku monyet nu jejeritan mata ketir. Malah bari jeung nyengir nemongkeun sihung. Matana runut rinat mata keung. Di imah menibrong urang Bah Jilun luluncatan bari tetep diudag-udag ku monyet. Sarung geus teu dipalire, ngalumruk dina palupuh, mangkaningan ngan ukur di kolor jeung kaos kurung wungkul, puguh mata ketir sabab terus-terusan diudag ku sakadang monyet. Sanggeus ampir beak harepan Bah Jilun nekat, rek nubruk janela atuh cileng luncat kana janela belah kaler, ceger dengar janela, purobot berai muka kedebut Bah Jilun kaburuan. Aduh, aya wae. Aya wae. Bah Jilun ngahargung tapi teu bisa lila. Didinya lantaran monyet geus cumagug dina kusen janela. Matana ngaburilah ka Bah Jilun bari disada leuwih tarik. Atuh poho kana kanyeri pelenyang Bah Jilun lumpat bari gegeroan menta tulung. Tulung aya kunyuk. Bah Jilun lumpat muru ka imah mangkurip. Diudag-udag ku monyet beuki galak, malah majiga nu amakeun pisan ka Bah Jilun. Lantaran asa dihina meureun. Nu tadina janji rek ngawin kari-kari kalah ngusir, ngan bae teu bisa ngomong, ayeuna mah da wujudna geus jadi monyet. Para mitra kaum dangu, barang jol ka sisi pager Bah Jilun pasaranog jeung anjing nu keur depa. Celeng anjing diluncatan korejat anjing hudang, peretek mudag Bah Jilun bari manting tarik pisan. Atuh Bah Jilun beuki soak lantaran keur sieun ku monyet teh kalah diudag-udag ku anjing deui. Tulung batur, tarulungan ya Abah tulung.
Cek Bahjilun bari ti buburanyat lumpat. Panon meuni burial buncelik para mitra, bujur meuni asa kokoplokan meuni geus asa gep digegel anjing. Ngan untung samemeh kaudag anjing sakadang monyet megatan bari kokoekan. Sakadang anjing kabengbat ku monyet tuluy malik bari nubruk ka monyet. Tapi meningan sakilat anjing dirawel habangusna, kelawang kedebut dibantingkeun ku monyet. Anjing kokowowongan nyerieun lantaran bangusna raca ku tapak kuku, jeung nyeri dibantingkeun. Tapi teu kapok seak nyamer deui ka monyet, akhirna mah ger galungan. Monyet nu keur nafsu beuki galak, asa dihalangan maksudna ku anjing. Kaayaan beuki rame, sora anjing jeung monyet jadi gorgar silih tempas. Malah lila-lila jadi beuki rame, lantaran anjing sejen daratang keur ngepung monyet, tapi kacida mata kagetna. Monyet teh kuatan. Malah anjing geus aya anu ngagojoprak bari matana bijil. Getih baroboran tayohna bae dicokel matana ku monyet. Bari ngalawanan anjing teh monyet teu weleh lumpat ngudag Bahjilun. Sora tarik kokoekan matak ganeng. Kocapkeun Bahjilun manehna geus soak ka bina-bina. Lantaran kareuwas jeung kasieun bet asa ngadak-ngadak datang. Udang sare manggih nu kitu. Nya puguh we matak geumpeur. Harita Bahjilun lumpat ti babaranting dihareupeun imah Pak RT loba nu ngariung budak jeung aki-aki. Puguh meuni rareuwas nempo Bahjilun lulumpatan. Komo da lumpatna meningan sakilat ari papakean basa janaker ukur kolor jeung kaos kurung. Itu yang kabur bangsat meureun, ceuk hiji budak. Jiga Bahjilun eta teh, temal aki-aki. Sarerea curing hakrek ngudag ka Bahjilun. Padecet aya monyet lumpat meuni ti babaranting. Malah aya budak nu katubruk dengek ceurik. Sarerea kaget sedengkeun monyet geus jauh ngudag Bahjilun. Memeh aya nu bisa cumarita geus burudul manten anjing nu ngudag monyet. Lobana aya 7, kabeh manting matak ganeng, kaayaan lembur jadi geundreug. "Tulung! Awa tulungan batur-batur!" Ceuk Bahjilun bari tetep lulumpatan. Nu gegeroan menta tulung awor jeung sora anjing nu rageg. Ditema ku sora monyet nu kokoekan, puguh matak bangreung. Jalma-jalma nu aya di lembur pahibut, bari jil ngudag nu menta tulung. Sawareh pating jorowok silih tanya jeung baturna, tapi kabeh taya nu nyaho sababna, tapi teu lila aya nu ngagorowok tarik. "Monyet, aya monyet euy, aya monyet!" cenah. Sarerea pating beretek muru kanu gogorowokan. Kabeneran kasusul di hiji palataran nu rada lega, bereg kabeh kadinya. Tuluy ningker monyet anu keur dironom ku anjing nu digogogan. Sora rame mata katorekan. Kepung sing beunang euy." Pak RT marentah kanu araya di dinya. Tapi nu ngepung gigis kabeh ge lantaran nempo monyet gagah sarta galak. Anjing geus aya deui nu ngagoler bari kokosodan. Kabeunangan matana ku ramo monyet anu rangoas. Jalma-jalma rame ngepung monyet. Anjing pating serenteng para mitra. Pating serenteng nyamran monyet. Sedengkeun monyet gawena kokoekan bari nemongkeun sihung. Sakapeung nyamer anjing ku ramona nu rangoas, kuak anjing jejeritan kabeunangan. Babaung para mitra. Matana baroboran ku getih nu ngariung ngarenjag. "Waduh, monyet gagah euy, kade sing hati-hati euy," ceuk hiji jalma lalaki bari taki-taki. Manehna geus rek kahareup tadi nama para mitra, tapi nepo monyet nu galak kitu teh manehna ge keungeun. "Kade euy, hati-hati bising celaka. Keun sina ku anjing heula," ceuk Pak RT bari unur-unuran. Lantaran monyet nu keur dikepung ku anjing asa mereg ka Pak RT. Nu sejen eak-eakan surak awor jeung sora anjing. Kocapkeun Bahjilun manehna teu malire kana naon-naon. Tuluy kabur ka imah Mangkurip, sedengkeun Mangkurip jeung Bioon geus araya ditepas, duanana kaget ngadengen nu ribut. Malah Mangkurip geus rek turun kaburuan. Harita teh bari mawa bedog lantaran ngadengen nu moro monyet. Tapi manehna turun kaburuan aya Bahjilun. Cileng Bahjilun loncat ka tepas, cedak nengar Mangkurip, blak Mangkurip nangkarak pengkang. Ari Bahjilun namru dina palupuh. Baham calangap, napas ngahegak para mitra, panon burial bunceleu. Ari beungeut pias siga majid, korejat Mangkurip pudang deui, tuluy melong ka Bahjilun, tapi can ngomong, lantaran kaget jeung sirahna nyeri. Ngan Bioon rada tenang pok nanya ka Bahjilun. "Kunaon abah? Wayah kieu geus lulumpatan siga budak, jeung deui
Nah kunaon kawas nu kakara hudang sare. Bubulucun kawas nu kahuruan. Na beakeun pakaian atawa aya nu gagarong. Jeung deui naon mun direbut pisan. Bah Jilun teu ngajawab kalah ka ngaburileng kaluar. Ceuli rancung gawas nu sieun. Ngadenge sora monyet nu kokoekan awor jeung sora anjing. Kubi Oon jeung Kumang Kurip di pelong lila-lila Mang Kurip sadar pok nanya bari Noel kana leungeun Bah Jilun. Bah, Abah, kunaon ieu teh? Eling atawa henteu Abah teh? Nanaonan make jeung kikieuan Abah? Eling atawa henteu? Ye sing eling ye. Monyet, monyet. Bah Jilun nyebut monyet bari muringis. Reuwas jeung sieun ku monyet nu nganagundag ka manehna. Mang Kurip mending ngarenyag bakat ku reuwas sababah Jilun nyebutkeun monyet. Kumaha Bah? Naon maksudna nyebut monyet teh? Kumaha ieu teh? Aya naon atuh ieu Abah kuring teh reuwas? Kumari anak kuring na kapangi atawa henteu? Bi Oon milu nanya mung hanyakal waktosna kabujeng Seep.